semacam amarta ka negara ujung maruta. Semuhun kula. Can nyahoeun meureun kasaktian aing nepi ka mana? Hei Yudhistira, syukur anjeun taluk. Lamun henteu ulah samat ka niaya sia negara amarta. Pencar ku aing. Sedanten ulah dia belah tamtama buta-buta. Kamu? Yang akan semua pengabaktos Gusti bukan tapi kalian kabengahan Gusti ya. Diterima. Alhamdulillah. Damang Gusti damang. Jagur alhamdulillah Gusti unduk teuing teh. Ampun Ngomong teh nampul beungeut sungut sakitu bau lalai teh sia. Bakating ku sono bete Gusti. Syukur sami-sami Gusti ya. Bagja pisan. Ya. Bagjana kabina-bina Gusti ya. Alhamdulillah salira sehat mah. Sehat kalau nuhun Gusti nuhun sehat. Yang akan semua diri diterima. Ayah pikir jangan Gusti. Ay siala lulus kieu jumun Gusti kula. Paling Ay setengah linur naon teh? Panon teu beunta-beunta atawa ieu teh urang Jepang. Aduh. Dulu itu wah lain kumaha geuning loba jelema itu ye tunu woi aduh no Aisyah ka dieu rek naon cenah rek nguseup coba sia tukang nguseup teh kieu tah dabina-bina teuing atuh sia teh kumaha weh mana we teh aja nguseup di bulan apunten ieu iya lu balik aduh bina-bina teuing sia teh ka bina-bina teuing balik teuing saeureut teh weh aduh sia teh kumaha mata teh gara-gara sia gitu teh malah kita mata ngalogodor gitu Bisa dijum situ. mata teh bisa ngejum heeh yang akan semua pangabakti Gusti moga katampi kalayan kabengahan Gusti doh kampon. Iya teh. Diterima. Hatur nuhun Gusti. Aya pikir naon ieu Gusti doh kampon. Nangguan sae mangga Gusti doh kampon. Gini kayak mana bro? Cager bro doh kampon. Cager nuhun ieu teh urang teh ngariung rek naon ieu teh doh ampun si ngomong teh doh ampun lain ampun da aing mah teh baheulanakeun ngomong teh doh ampun aja udah betul tiup nya mah menyenang tuaing teh dicangkeun doh ampun beda-beda teh ngomong si teh doh ampun enggak kurang mati baheulana ngomongna kitu bisa di babanna ku batur doh ampun. Hayang nampilinge aing kasia aing hayang ade kasia doh ampun. Curig teh sia. Kabina-bina teh sakali doh ampun dicaca ku aing. Ulah kitu ka batur teh doh ampun.
kampon. Jurik deh ya. Benar-benar teh yang gelehen siapa? Kesenian na nahaon sa ta. Napagka-ajrak-ajrakan kito. Kabinabi natin sa ta. Buka topi na ato sa ta jaa. Kabinabi natin sa ta topi na buka. Jadi budak Badung sa ta. Halo Cuk. Aduh. Naon si teh melak canggeng? Naon? Naon melak canggeng? Ada peresmian ini. Naon si teh? Macam mana pula lah kau? Hah? Macam mana pula kau bulu tak bila itu kena siri awak? Dah mana mau ngomong begitu Kurang mana-mana? Kau tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan? Betul. Oh, di Sumatera ya? Betul. Gas lila ya di sana? Hah? Gas lila ya di sana? Apa itu lila? Lila itu ikannya. Ada ikan mujair lila. Taman lila jurik jate. Oh, can ngartiin bahasa Sunda berendah teuing. Sudah lama ada di Sunda. Ya ginden-ginden dilusasi ya biar di Sunda bah. Cul, sia. Tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Sangat mana? Nama awak. Ucok Kumarurung. Ucok Kumarurung. Adi dia di saha sama adi awak. Saha butet Tumaregung. Ieu Marurung adina Umaregung. Oh, keluarga panas tiris nya. Oh, keluarga Hareeng. Keluarga Tampek. Jika tuh keluarga Tampek mau lah dia noh ampun, gadeng. Ampun. Hari bapak mana ngaranna saha? Bapak apa? Si Garantang. Si Garantang. Hari Inung ya si Gatirmus. Hari Aki jiga seng. Oh, keluarga para bot dapur. Oyotna hawu jelema ye. Bisa mana bahasa Sunda? Sekidik. Sagedik, durik di sekidik. Ya itu sekidik. Tapi si abang itu kalau ngomong bahasa Sunda itu, ya pening lah buat si abang. Naon? Ya pening lah buat si abang. Pening teh naon? Ya pening. Naon pening teh? Ya lungleng gitu lungleng. Nah, jurik lungleng. Ya liar gitu liar. Ya muter gitu muter. Oh liar. Nah itu liar belegug lah kau. Liar. Nah, ngomong bahasa Sunda liar. Bahasa Sunda itu banyak yang sama. Sama kumaha. Contohnya gini. Kau tahu tikus? Yaho, tikus kan bahasa Sundanya berit. Sekarang kau tahu
sore. Sore. Sore bahasa Sundanya berit juga. Sekarang kau tahu pantat. Pantat bahasa Sundanya berit juga. Semua berit ya pening lah buat awak. Dasar Batak kau tahu. Dayan belagu. Ari tikus mah berit, Ari sore mah burit, Ari bujur mah birit. Ya itu kan berit-berit juga. Beda. Macam mana pula kau? Udah ku bilang dihitung deui. Dibilang itu. Ari mana? Aing penasaran mana pan ayam paribasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Betul, ya betul itu. Nah, pan di Sunda mah kesenianana luar biasa. Mana bisa kesenian Sunda? Meskipun si abang itu dari Medan, tapi si abang karena kesenian Sunda, si abang itu reis jeung dede. Si abang hees jeung dede. Gue jeung dede mamaja meureun. Bukan hees jeung si dede, tapi rees jeung dede. Rees jeung dede, nah itu belegug lah kau. Mana mah wa katawi si teh mangkari jeung reus jeung dede, eta teh reus jeung dede noh am. Keren tuh. Awas. Tahan. Cik, lamun mana bisa kesenian Sunda bisa naon? Si abang itu paling resep bir nyanyi. Biduan ya, si abang dulu biduan. Mana bisa lagu Sunda? Ya bisa lah. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu Bubuy Bulan. Bubuy Bulan, ya betul. Namanya bisa Bubuy Bulan, si abang ki orok berem, si abang murojo tina, itunya indung si abang. Tuloy, si abang mah batur mah di ayun ambing teku ayun puntang. Si abang mah ku Bubuy Bulan. Jadi si abang mah lamun eueun nu ngalagu Bubuy Bulan, si abang sok kesurupan. Ngajak goblok kesurupan ke orok. Kamu tidak tahu karuhun ayeuna mah karena orok kesurupan. Orok mah jeung menta udud segala rupa. Kasurupan ku karuhun. Aya orok menta nog. Atak. Cek sok lah Bubuy Bulan. Oke, Bubuy Bulan. Bubuy Bulan di kumaha sih? Siate ongkoti orok berem kan itu orok berem sekarang udah jebrong. Ya lupa lah si abang. Bubuy Bulan teh kieu. Bubuy Bulan, Bubuy Bulan sangrai benteng. Banon poe di saate. Itu Bubuy Bulan itu nyirip kena hati. Nyerep ejek nyerep. Bisa oke Bubuy Bulan. Barang mitina kumaha? Bobo sudah. Mitina kumaha? Bobo sudah. Bubuy Bulan, Bubuy Bulan di sangre si bentang daba. Panon sia panon boy aja, panon sia. Nabi-nabi teuing sia teh. Hampura juga teh panon bukan teh panon sia hampura we da. Ngaranna ge jelema. Da sok poho nya. Aya pikir sana nah ngomong naroba. Cing ngomong deui. Macam mana pula lah kau?
Oh salah dengi mun aing. Deui kenal lah batur. Naon? Ning eta lancar ngomong Sunda sia teh. Nah gitu, salah orang Batak sia teh. Astagfirullahaladzim. Daing malin orang Batak di mana ti Ciburui goblok. Lugan nilaya lumunur wewetin nilayang rana. Wiwitin nilayang rana. Hariring dipirik ku gening, hariring lain ukuring tapi anu maka wening haluang lain kurang tapi anu mah kawenang tapi anu mah kawenang. Kang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak mun sok kasesarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu dia bala tam hangkut buta parantos empak merbayak sak dipaineun ieu kipati gunirahangan dika atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyakseni atanapi nyawasan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagea dulur-dulur nyangakeun sima pangabaktos Gusti muga katampi kalian kabingahan diterima. Ieu teh aya pikeun naon ngaran? Aya pikeun naon? Ieu Gusti doh ampun. Keuleuh teh kasiampun deui. Wena maneh telat. Ah, meuni dengan minyak una ngobong. Kami nak naing pan maneh nya una di papat nunang. Kamari di lapang indung aman ngamenyaan ay maneh ayeuna ni ngamenyaan ka urang. Ye lain na naon maneh teh sugante. Ayeuna teh keur ieu maraban sesatuan. Lain maraban bebek maneh teh. Ah, siapa? Di bahan teh maraban naon? Bebek. Ah. Maraban itik. Tah eta itik. Ya urang hayang minuman menikaran itu. Lain ngomong nanti kitunya doh ampun. Keliatan ngomong siya. Ayo nyolong ngomong si itu pakai no ampun. Naon ampun. Menatay doh ampun. Pelangahina ka baton ti goblok situ menikito doh ampun. Iya ngomong na doh ampun. Doh ampun asal weh geuleuh siya aja. Bina-bina teuing aing mah.
iya tentara meni unu eceu kabeh normal itu udah weh nu normal sae Gusti naon kieu pangna dikumpulkeun teh kaula mangul utusan ratu ngemban amanat raja bade naon nyaeta urang rek ka nagara Amarta bade naon bade piknik lain piknik naon urang nyerang nagara Amarta ai hey nyerang nagara Amarta Gusti nya doh ampun nah nagara Amarta geus ngahina ka nagara urang Awadit syarat negara Amarta kudu diawut-awut urang nagara Amarta ngahina urang aja nagara Amarta ngahina doh ampun ku aing dibabadna sia kurang ajar hutang pati barapati hutang urang bayar urang doh ampun kadon beuki ngajakeun sia ampun aing aya ngara gaji kana sumur sia aing kami bener teuing doh ampun tang norotan kuring teh kami bener teuing nu aing teh mah doh ampun wayahna siapkan pasukan saloba-lobana sabab ieu lain gawe enteng-enteng sae mangga hayo pada lomba pemangga Ayo mangga ngalet ngengkeuing ngapanalet gemat-gemat nyatang pinang aletan saking nagara ujung marutang ngacuk-cuk nagara Amarta ayo batur Kunaon abah? Abah kunaon? batuk Oh butak bah. sanes butak batuk Oh batuk abah. heeh Terus di landongan teh acan abah. geus diubaran ku naon-naon ge abah teh cager-cager tingkat tiisan wae meureun Atos dicobean abah. kunaon Korek api. korek api Nya di kumaha ngaduru kanti corona. eta teh cager Nya modar. juri ka kalau teh sia
Abah bade ka mana Abah? Hah? Bade ka mana? Rek ngungsi. Nah make ngungsi Abah. Pan urang teh leuweung geus dituaran wae ku jelema. Ditugaran jadi sirah cai teh sararaat panyicingan urang. Curug-curug aya geus kagiridik ku jelema loba nu selfie. Abah teh kaganggu. Karawa-rawa ayeuna geus disaeur. Diuruk jadi urang teh ngungsi wae kanu aman. Karunya orangnya banyak. Heeh. Ari si emak ka mana Abah? Ari si emak ka mana? Paninung mana teh baheula ge maot ngaletak setrum. Marukana nu ngarengko teh pais belut. Diletak we nungsian pi ka cegang. Nah atuh ari Abah teu milu ngaletak. Atuh Abah milu pae. Mana rek diurus ku saha? Pak mending urus ku baturnya daripada ku Abah masang sarawae. Curiga kolot teh. Kamajuan ujang teh diakot we da ujang teh geus gede. Lain naon maneh bade ecakeun ku Abah gelut wae jeung kucing. Itu geus raca gitu nih. Da ucingna ngajak keluut wae atuh Abah. Abah, Naon? yang di baju, Abah yang di baju. Gede teuing jang Abah ge teu beuli kabeli baju. Usaha atuh Abah. Usaha naon da Abah teh mah kabisa. Kolot nanaon bade kieu. Newa tanggung jawabna ka anak teh. Babarikeun. Ulah kitu jang ulah ngababarikeun ge karasana mah geus kolot. Geus boga budak. Da geus kolot teh mah nyapikeun Abah. Lain ke karasa lamun boga budak. Mah mau boga budak Abah. Nya sieun jiga Abah. Teu bisa ngurus ka budak teh. Usaha atuh Abah teh lain kalaka ngakodan anak teh hayo. Digadag jiga batur. Ngarit-ngarit atuh Abah teh milu sareng Bapak Yanyan. Bapak Yanyan Sopian pan anjeunna mah Abah luar biasa perusahaananan ngilu digawe di dinya nya manyangkeun karir di dinya. Macul-macul. Tong seserian Abah. Corik, lain corik. Ujang mah ai kieu teh ujang masuk inget kana lagu Abah. Lagu naon? Lagu anak jalan tah teh geuningan. Anak jalanan. Tah eta anak jalanan geuning Abah. Nu kumaha? Yo sabi nyanyi Abah. Heeh, sok. Bener. Heeh. Rek ngising ieu kumaha? Sok, nyanyi naon? Ini nepi anak jalanan Abah. Sok. Bios dehem Abah. Kumaha? Sok rek naon oge. Sok. Cek teh jamak kuring teh budak jalanan. Gawe ukur ngamen dina kendaraan. Sabenerna hati ngarasana langsa pogo hirup ragap taya bapak teu apal dirupa jeung duduk di mana. Aduh geunaheun deui. Luar biasa jang maneh lagu hebat. Salian teh eta bisa cik Abah rek non teh bisa naon? Abah mah uing mah bisa lakuin lagu anjeun. Lagu anjeun teh mana? Lagu anjeun geuning. Kahayang anjeun. Pamenta anjeun.
ulah kitu sia nu bogana lagu eta mah Saha? Cep Rapli aya Cep Rapli di dieu nu boga lagu eta Si Anom. Anom Rapli nya anakna Dalang Dadan. iya nih terus cempelak nih eta mah dalang ongko penyanyi ongko itu